Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sohri sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Faslun utawi iki iku pasal sawiji surut tayamumi utawi pira-pira syarat tayamum iku asyaratun 10. Ayakuna sawiji yen taono iku bituro bin kalawan lebu. Wa ayakuna lan yen taono apa aturo bu lebune iku tahiron kang suci. Wa ala yakuna lan yen taono iku mustamalan kang wus den anggo wa ala yukhalitahu lan yen ta ora nyampuran ing iya turab apa dakikun tepung wa nahwilan saumpamane dakik. Wa yak sidaulan yen tanaja ya si wong ing tayamum wa yamsalan yen tangawasu si wong wajhahu ing rarahine si wong wa yadaihi lan tangan rorone si wong bidor bataini kalawan rong usapan. Wa yuzilalan yang tangilangaken si wong an najasata ing najis awalan ing dalam kawitane. Wa yajtaidalan yang hati-hati si wong fil kiblating dalam menghadap kiblat qoblawi dalam sadurunge tayamum. Wa yakunalan yang taono apa tayamum ba'da dukhulil waqti dalam sawasane manjing waktu. Wa ya tayamamalan yang tayamum ya si wong likuli pardin maring saban-saban pardu. Faslun naratosna hari iya pasal saiji bade maratelakeun kana pirang-pirang syarat tayamum. Cek ieu surutut tayamumi ari sapirang-pirang syarat tayamum masyaratun eta aya 10. Ayakuna sawiji yen taono biturobin eta taneuh wa ayakuna sareng yen aya non aturobu taneuhna tahiron eta anu suci. Wala yakuna sareng yen ta ulah aya mustamalan eta taneuh anu parantos dipake. Wa ala yukhalitahu sareng yen ulah nyampuran kana taneuh non daki kun tepung wa nahu sareng saumpamana tina tepung. Wa yaksidau sareng yen tanaja ya si jalma kana tayamum. Wa yamsa sareng yen tangawasu si jalma wajahu ing pamenteuna si jalma wa yadahi sareng tangan duanana si jalma bidor bataini ku dua usapan. Wa yuzila sareng yen tangilangakeun ya si jalma an najasata kana najis awalan dina mimitina. Wa yajtahidalan yen hati-hati ya si wong si jalma fil kiblati dina menghadap kiblat qoblahu dina samemehna tayamum. Wa yakuna sareng yen taono non atayamum tayamum ba'da dukhulil waqti dina saatosna asupna waktu tayamum. Wa ya tayamamalan sareng yen tayamum ya si jalma teh likuli pardin kana saban-saban pardu. Tegasna syaratna tayamum dina ieu kitab teh aya 10. Hiji kudu ku taneuh, 2 kudu ku taneuh anu suci, 3 taneuhna ulah anu geus dianggo, 4 taneuhna ulah kacampuran ku tepung jeung salian tepung seperti kacampuran ku minyak japaron atawa ku apu. 5 kudu neja si jalma kana taneuh. 6 kudu ngusap si jalma kana pamente sareng kana pananganna jalma ku 2 usapan. 7 kudu ngilangkeun heula si jalma kana najis samemeh tayamum. 8 kudu hati-hati menghadap kiblat dina samemeh tayamum. 9 kudu manjing waktu. 10 kudu tayamum dina saban-saban pardu ulah sakali tayamum 2 kali pardu seperti atau salat pardu tuluy salat nyolatan mayit, salat Jumaat, salat sunat anu sajabina.